Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Alhamdulillah, urang tiasa tepang deui dina pelajaran bahasa Sunda. Teu hilap ngemutan, sangkan urang sadayana ngajaga kasehatan. Komo dina mangsa pandemi COVID-19 seperti ayeuna. Ku cara konsumsi kadaharan anu bergizi, olahraga, sering ngumbah panangan, make masker lamun urang kapaksa kaluar imah, sarta anu paling penting kudu senang hate. Tah, dina danget ieu urang bakal diajar teknik maca warta. Sateu acan kana materi, hayu urang sasarengan ningal contoh maca warta. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo pepeja ka Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sakumna produk tatanen di Jawa Barat aman tepi ka satu tas pandemi COVID-19. Eta hal teh dilakonan sangkan warga moal katepan virus salah sahijina corona utamana ngaliwatan produk tatanen impor. Lamun urang bade maca warta, aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun. Di antarana lafal atawa pengucapan, intonasi atanapi lentong, sareng sikep atanapi gestur. Lamun urang bade maca warta, usahakeun dina unggal kecap atawa kalimah diucapkeun sacara jelas, ulah nepi ka aya kasalahan dina ngocapkeun kecap. Hal teh dilangkonan Eta hal teh dilakonan sangkan warga moal katepan virus. Perhatikeun oge beda dina sora huruf e jeung e, kusabab engke bisa jadi salah harti. kan warga moal katepaan Moal katepan virus. Lamun maca warta, urang oge kudu merhatikeun lentong atawa intonasi. Perhatikeun naek turuna irama sora, volume sora, tur jeda, sarta perhatikeun tanda baca. Ridwan Kamil sakumna produk tatanen Sakumna produk Kade, sikep atawa gestur oge kudu diperhatikeun. Pandangan kudu ningali ka hareup. Republik Indonesia Lamun urang maca warta, mimik atawa ekspresina kudu serius, ulah seserian. Yassin Limpo pepeja ka Gubernur Jawa Barat pepeja ka Gubernur Jawa Barat Ridwan. Tah, awakna oge kudu sing tegep. Tah, ayeuna waktosna hidep nerapkeun teknik-teknik maca warta anu tadi dipelajari. Carana
Hideup milarian teks warta basa Sunda dina koran atawa internet atanapi tiasa oge teks warta anu parantos dipasihkeun teras ku hideup dibaca sapertos anu dina conto tadi. Dikempelkeun ka Bapak atanapi Ibu guru dina wangun video. Alhamdulillah, materi warta parantos lekasan. Urang atos diajar wangenan warta, milari informasi tina warta, unsur-unsur warta, teknik maca warta, sareng berarti minggu payun penilaian harian. Sakitu anu kapihatur, wilujeng tepang deui minggu payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.